pandan para luluhur ciri bumi daya pancakeun. Assalamualaikum sampurasun tepang deui sareng simkuring Ki Suraji di acara channel Nurmala TV. Dina danget ayeuna simkuring seja bade ngaguar palsapah alat musik piul atanapi biola. Atuh pamuga sareng pamugi dina guaran ieu singajantenkeun tontonan sareng tuntunan kanggo urang balarea. Wilujeng nyakseni sampurasun. Aki we lah gua. Biola kunaon disimpenna dina tak-tak. Ari ieu mah kangge ka rawasan ieu. Aya teu palsapahna Ki? Alat musik mah dina cara ngagunakeun dina ieu mah mungkin oge kabebasan ramo. Biola teh Ki aya palsapahna teu upami biola? Sadayana alat musik aya pasapana, Bos. Kumaha tah Ki tah? Boro trompet anu oge ieu. Mohon tah biola we Ki guar Ki. Ari ieu teh seolah gesekannya. Ieu teh tinu kawat wajak. Heuras, regas, upami diadukeun sareng ieu kenur. Leuleus upami kepanas gambil leeh. Artinya simbol kelemahan, simbol kekerasan. Digesekkeun tapi teu diekeun ngangge perkat semacam karpus getah digesekkeun ayeuna nimbulkeun suara upami diadukeun paginten ieu bakal paragat upami diadukeun upami digesekanana ngangge perasaan nimbulkeun kanikmatan atau Teh Ki senarna opat. Karena hari akhir mah resepna kidung. sok Ki. Kidung teh dong awali sareng. Kidung teh dong awali ya Dong Ki. awali. Margi ceuli urang Sunda sareng ceuli Arab beda. Sunda mah nerapkeun teh dinu Asmaul Husna we lah. Upami ku Sunda ku ceuli Sunda insyaallah samiu bakal tariasa. So coba Ki. Ibaratna we nya da aki ge teh can ieu sapali ibaratna nya. Ibaratna dikidungkeun ibaratna Allah ya Rahman ya Rahim terus bukan nama tilu kali dinu kecap eta Coba Ki dicobi Ki. Di waktu Sok aya nimbulkeun naon janten eta teh palsapahna teh nu leuleus jeung nu keras mun diadukeun jadi nimbulkeun sora gitu. Orang yang kuat sareng anu lemah jadi intina mah upami serasi dina gesekanana upami mamagahan teh manu pinter kanu bodoh ngalebetkeun anak gitu jadi upami nu pinter kanu bodoh ngalebetkeun anak atanapi nerangkeun anak otomatis bakal kacerna pasti bakal diadu intina mah jadi ngelakukan pendekatan itu lah secara halus gitu nimbulkeun gesekan upami di kitu kita kan diadu-adukan dan intina mah lah kedah pagiring gisik ulah ari keur butuh ibaratna nu gede ada kan nu kuat kan nu leuleus bek kan nu leutik kumaha nya intina mah berdampingan lah pungkur mah ieu teh wajak ieu dua kuningan kapungkur ayeuna mah datus benten deui wajak kuningan ieu mah tinu kecap sisindiran wungkul aya mah Kumaha tah? Wajak sareng kuningan gitu jumlahna opat mun lepat intina mah kedah sidi elengan gitu ayeuna opat nya anu dulurna opat teh kalima pancar teh nu kieu bisa wae gitu ayeuna biola Isengana sanes biola da istilahna teh piul lah. Piul kieu. Ditapalkeun anu pipi. Ari kapungkur. Dinu kecap pipi.
piwul pipi ditempelkan dina pipi jadi piwul gitu kayaknya. Piul digesek berulang-ulang diulang-ulang we kieu. Ari asli nama da Sunda baheula Sunda kolot baheula mah teu ieu piwul baheula mah disebutna teh ayeuna. Ulin pipi atawa pipi ulin piwul mangrupakeun hiji alat musik anu geus aya ti zaman baheula. Aki oma ti wewengkon Cilopang, Sumedang, Situraja, anjeunna hiji seniman anu dirangkul ku Pandika Siliwangi Nusantara anu mana anjeunna mengapresiasikan kehidupan jeung ngaibaratkeun hirup teh kudu seperti piul di mana opat kawat anu heuras anu mana nu dua didamelna tina baja anu dua didamelna tina kuningan mangrupakeun isarah yen hirup kudu kuat jeung kudu mawa kamulyaan. Opat oge saur anjeunna mangrupakeun falsafah atawa hiji gambaran ti dulur anu opat. Nyata yang hirup manusia ayana kulit, ayana daging, ayana tulang, jeung ayana sungsung digesek ku senar anu mangrupakeun pancerna. Oge falsafah anu ku aki oma dicarioskeun yen piul teh nyata mangrupakeun hiji alat musik gambaran kahirupan anu keras jeung anu lunak nalika paadu make perasaan bakal nimbulkeun hiji sora anu mawa kana kanikmatan. Di dieu oge ayana hubungan antara nu bodoh jeung nu pinter, antara anu miskin jeung anu kaya diibaratkeun ku hiji alat musik anu namina piul. Aa Jaman ngalaporkeun ti Situraja, Sumedang. Surukan tangtung Sunda si